salah di aing mah. Salah kita gableng. Oh no. Kanaon teh gableng. Anu datang eueuh tadi onang ku aing. Daging sapi kadang kata ponteng lalu teri teri. Kumaha tuh nasi tuh kieu teuing hayang mungat hayang segala aya. Tinu acun. Daripada kieu mah melinghos beunghar. Lain kojor. Beuy, kenaon beuy? Kieu we. Bingung bungahan teh bogana naon ceu. Ecar ke mana? Arek balanya eta janjang munga. Arek mah arek meuli daging sapi. Nya huntuna geus kieu. Arek daging hayam nya eta nyelap mah. Sabaraha ringung. Lain. Beuy. Kira-kira boga ide teh beuy? Boga nyata urang parah teh tulus. Oh harus sia masuk aing ngomong teh. Asal. Gua aja abdi teh hayang ngadekeun kompor tuh geuning laku-laku. Marah urang teh nu edan mawa muning. Oh, lain ngarep-ngarep nu edan mau muning meureun. Ngarep-ngarep muning edan meureun sia mah. Ceu urang boga ide mun aya pasak daging hayam mah dipencit. Geus di kumaha? Pencit nih hayamna eta dipitnah. Paehna anu dipitnah. Oh, sia mah ngacamling. Memang bambunya sia lieur. Geus lah, eueuh mah rek balanya heula nya. Lain ngomong jeung sia mah jadi asa ngacamling kitu ning beuy. Panas nu sia aing teh. Yang sahur ke aing bingung. Mana mah kos nu beungah dengan jeli. Geus boga karejang mungah. Jadi mah sagala aya, uyah boga, micin boga, minyak boga, kali hayamna sugana aya nu miceun. What? Dasar PA. Karejang mungah teh. Henteu. Daging hayam eueuh, daging sapi eueuh. Nah make arah eueuh. Naon anu eueuhna? Eueuh duitna beuy. Asal wajeng aing geunan. Minong. Pangneupkeun bah. Hari mah sakali mah. Hayang aya keur ayeuna we keur mungah bah. Ingetkeun ayeuna mah teh lain cinta. Cinta mah baheula ayeuna mah nyangan bapaeun. Cinta mah baheula lain. Bener anu. Bapak bari budak. Sayang ka incu urang, sayang ka minasa. Jadikeun mah ning bageun pi babataraeun. Koret mah tong jadi mah koret tong jadi mah tong jadi. Pan kitu budak. Ai bageun mah japulin bare jajan ka incu. Mere terus. Kira mah nyebut mah kan bageun pi babataraeun. Kitu. Mata kocil ini budak kocil ayeuna. Bah. Hayang neangan manehna teh aya keur mungah we atuh cenah. Pangjampekeun bah. Nu dua ieu ya karunya geus nu itu geus bara puluh tahun tah ieu nu ieu ngaranna. Ieu geus 5 tahun tah nu hideung. Nu ieu geus 10 tahun tah. Aya pangnengankeun bah cenah. Aya keur mungah we atuh. Da burung di rumah teh. Menak wae. Ari uyah boga mecin aya gula aya hayamna nu eueuh bah manehna teh. Keur engker-engke sahur. Heeh, atuh aya. Saya suka nya. Heeh. Tah, paribasana ayeuna oge teu nanaon cenah aya nu daekeun mah gitu, asal aya keur mungah pokona mah. Cereng ke burit aya nu nganyang. Heeh, gitu. Oh, teh Abah langsung ditelepon nya. Heeh. Didatangan langsung. Bahasa Dayak, Pak. Kunci-kunci saya. Tuh, Pak, berat. make kunci. Kalian berat. Heeh gitu. Mohon make kunci Inggris moal ieu mah. Aya beda deui kuncina ieu mah. Sabar, kunci roda. Kunci T. Dijampe. Beuy eta mah jelema teh. Buku asli urang beuy. Terus 20 tahun bah, ieu. Pas. Nikah ge terus seueur. Anu bengok nu lempeng geus ngasaan. Saking kularisna gitu. Karena antara lila teh Barang habis duit kumpul. Kudu namanya. teh dia lahirna teh naon Selasa? Oh. Salasa tadi. Matak sakedeung eta na teh paling ge 2 poe. Sama halus adat.
Adatna pan. Ramai teh. Sekali nyari teh pedas. Heeh. Tah sareng kitu Pedes ya. kaseutik keras. Lamun ngomong teh kitu bah nyereng. Mana ya nama? Koseprit. Karak urang ngomong gitu, mau ku. Jadi rame nyaminya ya, banyak jadi rame. Secara teh esi gitu. Terus Ciu ngomong teh handap asor teh nges kanap-kanap nyumput kana jero taneuh maneh.